Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana minkum famin ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ru'ba fi qulubil kafirin. Amin. Baca amin. Barudak amin. Pak nu di masjid amin. Pak buis di merokok tuh dah amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ru'ba fi qulubil kafirin. Amin. Wa fi qulubil munafiqin wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil zalimin. Tuturkeun ku sadayana. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Doa maulid tuturkeun. Allahumma ij'alna min hiyari ummati wasturna bidaili hurmati wahsurna godan fi zumratih. Allahumma ahyina mutamassikina bisunnatihi wa ta'atihi wa ammitna ala hubbihi wa jama'ati walhamdulillahi rabbil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu-ibu nu dipayun jeung barudak bareng. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu-ibu unggul, hasbunallah. Sekali deui, hasbunallah ni'mal. Bapak-bapak sadayana, hasbunallah ni'mal maula. Sekali deui, hasbunallah wa ni'mal maula. Sadayana, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya Allah ya Rabbal. Ajengan panitia simkuring wios widi make senda tiis bager ieu teh baseuh sadayana sakarpet-karpet piraku balik ti dieu simkuring jadi rematik. Wios ajengannya widi ngangge sendal sanes kirang upami dati satu ucap piraku di panggung sila abdi nah jempratnya juga ucap aya sendal bager ambut cobi. Hadratil kiram wal muhtaram anu pasimkuring dipika hormat sareng ku Allah dimuliakeun, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus guru simkuring, guru ece, guru barudak, guru urang sadaya nu sami hadir di ieu majlis, di ieu tempat, di ieu masjid anu mana mudah-mudahan mantena ku Allah dipanjang yuswatur disehatkeun amin. Berkahkeun ilmu, berkah rezekina, pala putrana disoleh-solehahkeun supaya janten generasi penerus kanggo mantena santrina sadayana sing dijantenkeun santri nu cerdas tur soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Cek tiris amtak abdi make jubah ge lain pinter ieu teh tiris. Tadi nama moal make jubah teh isin jalma bodoh piraku make jubah. Ari apek teh tiris euceuk ge geuningan eta make karembong. Kat abdi ge maksakeun make jubah berat-berat ge. Bisi deui kitunya. Bisi pajarkeun ngomong ke jubah jiga jelema pinter. Bodoh euceuk. Ngan pedah we tiris. Ceuk butuh ka ajengan teu? Neng bager butuh ka ustad teu? Kasep bager butuh ka ustad teu? Bapak-bapak butuh ka ustad teu? Weh, Pak, butuhna ka ustad teh, Pak. Sariding-riding dumadi sarengkak saparipolah uteuk tongo walang taga rapeti gegedongan usik malik pagiling isik teh panjang ajengan. Baheula basa euceuk keur hamil 4 bulan, keur reuneuh 4 bulan, keur kakandungan 4 bulan, anu diteangna saha? Aya nu 4 bulan yang polisi heueuh. Aya. Nu piring pisin diragaji colenak di kalapan abi isin ku Pak Haji boga budak teu bapak.
pasti neang polisi naon sababna sabab hayang pangneangankeun bapakna tapi nu sesuai syariat agama Islam mah reuneuhna hamilna kakandunganana pasti neang teh ajengan naon sababna hayang pangmingpinkeun engke bada asar rek ngariung hayang pangmingpinkeun ku ajengan bisi budak pi aweweun hayang pangmacakeun surah Maryam sugan geulis tur solehah jiga Siti Maryam lamun budak pilalakieun hoyong pangaoskeun surah Yusuf sugan kasep ganteng jeung soleh jiga Kangjeng Nabi Yusuf leres gitu naik jadi 7 bulan kandungan angger hayang dipingpin ku ajengan riunganana napi ka budak kece borosot lahiran hayang diakekahan domba ditungtun dipencitna hoyong kusaha ku ajengan napi kadang-kadang hulu domba leungit kisok nyalahkeun ka saha eta hulu domba leungit cenah ka ajengan RT atuh cenah ajengan ada kitu di masyarakat teh kadang-kadang hulu domba ge nyalahkeun teh ka ajengan eueuh teh padahal mah nyaho teh di giwing anjing teh nyimpen di mana wae nepi ka ece budak teh eta singkat ceritana anu anyar dilahirkeun teh tumbuh dewasa rek ditikahkeun nepi ka ditikahkeun ge pan anu nyerenkeun panganten teh kusaha anu narima panganten saha nu khutbah nikahna saha nu ngadoana saha nu ngareuneuhanna saha doraka sia mana piraku peda ajengan make sarungnya cocos we cok teh pikir heula atuh jang euy piraku ku ajengan nu ngareuneuhan ku salakina gitu ku saha cek oh cuma teuing budak saha ku ajengan make jaket beureup sia mane di cirian dikutuk jadi baskom karana kan bae resep lah aya alokan teh sing soleh bager sing panjang umur sing tong maot-maot maneh embung sing maot atuh sih didoakeun tong maot embung sia eta ih butuh keajengan teh luar biasa ceuk singkat cerita eta panganten teh ceuk singkat cerita we ieu mah hujan atuh maot we kira-kira maot eta panganten teh saha nu mula sara jenazah heuh ceuk aya nu dipula sara jenazah ku tukang cilok oh, ditusuk sia maneh mau dikain kapan balas gitu ah di pula sara jenazah depan ku ajengan ti mimiti diibakan ku ajengan dibungkus ku kain kapan dibungkusna ku ajengan nepi ka disolatan anu panghareupna ece mayit sia teh atuh piraku salat mayit nu panghareupna ajengan sia teh salat mayit mah nu panghareupna mayit ajengan ge eleh ku mayit mah sia eta mah tara salat jenazah tara meunang amplop 5.000 ari salat mayit mah lain ajengan nu panghareupna mayit teh piraku mayit dijuru ditangtungkeun ajengan dihareup mah ai salat mayit mah bu salat mayit mah nu panghareupna saha oh mayit da ece mah boro-boro nyolatan mayit ngalayan ge di luar atuh sieun ece ari ngalayan mayit teh sup ka jero bukakeun tah si samping nunutupan wajahna si mayit teh bacakeun surah Al-Qadar minimal sakali saena 3 kali tuturkeun ku doa mayit bukakeun da moal ngomong mayit juga bukakeun seret ge hedes moal cek moal ngomong mayit lagi make jeung sieun bukakeun nya sugan mayit dibukakeun kitu ngiceup ka urang moal pada urang boro-boro nyolatan atuh ngalayan oge di laluar sieun leuheung maot tatangga mah ieu mah kolot teh maot kolot cenanya ah ka kolot ceurik kolot maot ge ngamandian mah teu ngiluan si eta da sieun ku mayit kolot sorangan cenah dipiraku dijungjurigan ku bapak sorangan aya nu sieun ku mayit kolot tidak aya heuh maneh tuh nepi ka ajengan mah ecet turun ka liang kubur deketan liang lahat asongkeun mayit buka deui tali pocongna tetep mayit baca surah tabarok ku ajengan ece urang mah pan sajorelat macakeun surah inna anzalna surah al-qadar teu wani ajengan mah macakeun tabarok ece dina liang lahat ditetep 5 menit mayit teh pan kitu heuh ka ajengan we ti mimiti urang can gubrag ka alam dunia keur aya di alam rahim nepi ka ninggalkeun alam dunia asup ka alam kubur ece urusan teh panjang ajengan ari neangan ganti ajengan teh ceuk sakitu hesek mah lamun poe ayeuna aya sarjana maot isuk ge ribuan mahasiswa di wisuda jadi sarjana
lamun poe ayeuna punten pisan misalna aya RT RW maot da isuk kita tanggana hayangan jadi RT tapi ceu lamun poe ayeuna aya ajengan ngantunkeun saha nu bakal ngajamin poe ayeuna isuk pageto minggu hareup bulan anu bakal datang bakal aya gantina teu kurang-kurang barudak dipasantrenkeun 3 tahun lilana bari sakola SMP maksud masukan we balik jadi ustad atau teu jadi ajengan ge boro-boro cek 3 tahun masantren zaman ayeuna balik teu lancar maca berjanji ge cek 6 tahun budak dipasantrenkeun bari sakola SMA sugan jadi ajengan boro-boro cek mingpin tawasul ge keneh uga euge budak teh hese nah ganti ajengan teu aya sugan pasantren nu sanggup ngajamin bahwa keluar di pasantren bakal jadi ajengan hese ari butuh sakitu butuhna ari hese sakitu hese matak pantes urang salaku muridna salaku jamaahna doakeun guru urang nu sadayana aya di dieu nu mingpin pangaosan rutinan anu ngawurukan marurang kali anu janten imam dina setiap salat berjamaah urang doakeun sing panjang yuswa tur disehatkeun amin berkah ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal anu kusim kuring dipika hormat sareng ku Allah dimuliakeun aparatur pemerintahan militer atau napi sipil wabil khusus pemerintahan setempat Pak RT, Pak RW, Pak Kadus kali Pak Kadesna anu tiasa hadir dina ieu saah tadi alhamdulillah parantos diwakilan sambutan ti aparatur pemerintah sim kuring panginten ngawakilan panitia ngawakilan jamaah sadayana ka aparatur pemerintah nuhun Bapak parantos diwidian ieu acara kanggo laksana da sabab ece di lembur batur mah masih keneh aya acara nu teu diijinan ku RT jeung RW henteu laksana aya keneh resepsi pernikahan anu ditunda aya keneh muludan anu teu bisa nyieun panggung naon sababna teu diijinan ku RT jeung RW setem urang mah alhamdulillah syukur bagja alhamdulillah diwidian disaluyuan bahkan dihadiran ku aparatur pemerintah setempat nuhun kitu cek nuhun gitu ketong ka urang atuh ka RT kok urang nuhun nuhun gitunya dapat urang teh eueuh sabaraha bulan kamari mah riweuh ku panyakit eta teh duka ka dieu milu riweuh henteu ka dieu ngalaman masjid ditutup henteu wih sim kuring mah ka Batu Jajar nepi ka ngalaman masjid teh ditarutup sing garwa atuh tong boro-boro ustad reman ge pan ngogorowok masjid ditutup mah cek eta cek reman pamarentah teu ceuk reman teh cek PKI cek reman masjid ditutup atuh pemerintah ngelehan buka masjid eueuh ece si reman teh si kehet mah ari masjid ditutup jojorowokan minta dibuka ari masjid dibukakeun teu hadir berjamaah eta da urang mah kitu pan masjid ditutup riweuh masjid dibuka eueuh masjid ditutup masjid dibuka masjid ditutup rariweuh bisa neng Tiara bisa mana Tiara Citra bisa nyanyi Citra cicing mana penting aina jadi Citra heula ya anu masjid ditutup rariweuh nyanyi bareng meh tunduk bisa tuturkeun masjid ditutup rariweuh masjid di hade bapak-bapak nyanyi tong udud wae atuh dah yang keselak udud nyanyi Pak meh aya basan seeutik masjid ditutup rariweuh masjid tah aku ece ke beging pokalan sim goreng teh kieu katanya dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh cek sarerea teh kieu jelema paciweuh bisa moal bantuan atuh cuman si cuma jual moal dewa usaha bisa tinggal ngomong jelema paciweuh bisa cing kumaha 3 2 1 make lagam atuh teh tong ngaheujeun jelema paciweuh siap masjid ditutup rariweuh masjid dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh hayang ulin dawa mas teh
heula kurusum corona mah hese ulin teh cok hayang ulin kitu nih hese gitu ge berarti awal masjid ditutup rariwa masjid dasarna emang da bararudak mah jelema paciwo hayang ulin hayang touring hayang camping hayang ngisi aku gara-gara corona hese modal KWC atuh cok hayang ngising mah KWC berapa mah kunaon eta sembelit kunaon corona berapa bisa gara-gara corona hese modal hayang ngising mah KWC Tiara si Tiara tuh ngalemut mana tiguling gitu si Tiara tuh didupa ku si Citra anu segede kitu nu ujung pali hayang ulin mah hayang ngising mah KWC hayang ulin hayang touring hayang camping hayang ngising rek sakola hese we hantem mah tuh apaan mun hayang hese jawabanna mun erek mah teu bisa gitu itu kreatif sih eta mah mun rek sakola teu bisa pan mimiteuna ge beda tuh so balikan deui hayang ulin hayang touring rek sakola teu boga duit wayahna teu beda ku hayang teu boga duit hese wayahna oh atuh pohok wayahna eucok teu boga duit mah hayang ulin hayang touring hayang camping hayang ngising rek sakola rek hajat rek ka pasar rek muludan aya keur naon atuh teh bohong tapi angkar pisang gitu gila kabina-bina nah orang dia mah saya diajak nyanyi aja ngan anu jelas kira-kira 2-3 bulan 4-5 bulan kapengker mah ceuk kondisina teh kitu hayang ulin hese nya teu boga duit wayahna dipecat gawe ayeuna wayahna sagala rupa pan ayeuna mah urang syukur alhamdulillah geus berangsur-angsur sae mudah-mudahan sadayana di dieu dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin teristimewa kusim kuring dipika hormat sareng ku Allah dimuliakeun para panitia penyelenggara wabil khusus para pengurus DKM Masjid Al Hikmah mudah-mudahan dina ngurus na ieu masjid sing dicatat jadi hiji amal kasayangan payunan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim ce wasilah pangulem ti DKM anu ditepikeun ku Rai Sim Kuring nyaeta Kang Aam da di Kobong mah anjeunna teh disebutna teh Aam di dieu mah saurna Aden mohon sok aya kitu nya Kang Ustad Aam di Kobong mah tos janten Rois anjeunna teh Bu teu aya di jabatan pangluhurna iwalti Rois jadi Kang Aam teh najan leutik kasep ge gede huah anjeunna Rois pangluhurna alhamdulillah nampi uleman Sim Kuring kanggo silaturahim ka dieu dina kaping 13 bingah tiasa tepang jeung urang kali santri kali bapak guru-guru Sim Kuring kali ajengan kali ibu bapak sadayana mudah-mudahan riungan urang tadi ieu dicatat jadi hiji amal kasayan payunan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin moal seueur teuing bubuka ece dumasar hujan geus wengi urang mulai mimitian ngajinanya bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan sajam beres doa maneh mah pas nu ngilu udunan we cek kitu neng we cicing atuh maneh di saurang-saurang di rohanana cek neng barudak tuh ieu tempat pangtarikna Pak apa Sim Kuring teh dipaparin nami teh kudu janten sepuh Komarudin pertanyaan anak ece lamun ayeuna Sim Kuring ngaran Komarudin
Kira-kira samemeh sim kuring lahir aya henteu nu ngaran Komar? Aya, bener, Mang Komar. Samemeh Mang Komar lahir kira-kira aya nu ngaran Komar teu ceuk? Aya, Pak Komar. Bener. Samemeh Pak Komar lahir kira-kira aya henteu nu ngaran Komar barudak? Aya. Maneh ngomong mesti jadi huntu sia teh atuh. Tuh tingali jara ieu gerede tanaga. Sing asup surga manehnya amin. Sing tere asup surgana. Ngan maot heula sia teh. Piraku asup surga hari hirup kitu. Samemeh Pak Komar lahir aya nu ngaran Komar bager teu? Aya, Aki Komar. Samemeh Aki Komar lahir aya nu ngaran Komar teu? Aya, Uyut Komar. Samemeh Uyut Komar lahir aya nu ngaran Komar teu? Aya geus paeh. Bau. Geus paeh ceuk piraku umur panjang-panjang teh. Jadi kira-kira lamun sim kuring rek bangga make ngaran Komar ceuk teu bisa bangga. Naon sababna da loba jelema anu ngaran Komar. Ayeuna urang nginjem ngaran awewe di desa urang perwakilan. Neng bager tiara ngaran asli maneh saha? Saha sih? Kulan? Si Siti. Anu usum dina Instagram nu rungkad Siti. Nu eta sanes. Anu salam dari Binjai. Nah, ceuk, Pak, barudak mah da rame bapak-bapak naon salam dari Binjai atuh matakna TikTok-an. Follow atuh. Urang mah TikTok boga ngaji bisa pesantren boga. Maneh TikTok teu boga, pesantren teu boga. Mah itu. Heureuy ya, ceuk. Teraskeun, tiara misalna nami bager Siti. Samemeh Neng Siti lahir aya nu ngaran Siti teu? Aya Teh Siti. Samemeh Teh Siti lahir aya nu ngaran Siti? Aya Bibi Siti. Lain babysitter teh. Samemeh Bibi Siti lahir aya nu ngaran Siti? Aya Ibu Siti. Samemeh Ibu Siti lahir aya nu ngaran Siti? Aya Nek Siti. Samemeh Nek Siti lahir aya nu ngaran Siti? Uyut Siti. Terus we terus berkelanjutan gitu. Jadi lamun rek bangga make ngaran Siti, kira-kira geus teu aneh ngaran Siti mah geus seueur ti ditu na ge. Leres kitu. Tapi nabi urang sadayana jungjunan alam khatamin nabiyyin wal mursalin. Ku Allah dipaparina nami dititipan nami sakalimat teu kurang teu leuwih sakata Muhammad. Catet bageur. Ti mimiti zaman Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dugi ka zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam melewati generasi 312 rasul. Sabaraha? 300 rasul mana? 312 melewati generasi 312 rasul melewati generasi 123.999 nabi. Catat ku jeung ku bapak sadaya kali murang kali teu aya hiji jalma wae oge anu boga ngaran Muhammad. Lamun sim kuring rek bangga make ngaran Komar, ternyata aya pendahulu sim kuring anu boga ngaran Komar. Lamun ece rek bangga make ngaran Oneng, samemeh ece aya nu ngaran Oneng. Tapi nabi urang sadayana tong boro-boro diguar heula naon-naon karek ge ngaguar ngaranna kira-kira urang bakal takjub. Sabab tadi ti mimiti zaman Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dugi ka zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Sejarah membuktikan tidak ada satu orang pun yang bernama Muhammad kecuali 3 orang anak pendeta Yahudi, itu pun bukan nama asli tapi ingin mengaku-ngaku menjadi nabi. Sejarah mencatat tidak ada satu orang pun yang bernama Muhammad. Naon sababna Ustaz? Sababku Allah dijaga, sababku Allah diraksa, dimaksum eta ngaran teu meunang dipake ku sasaha, sabab bakal dibikeun ka manusia anu istimewa, ka jalma anu luar biasa sehingga teu meunang aya jalma nu make ngaran eta. Dina hiji waktos keur dina kandungan ibuna Kangjeng Nabi Muhammad disumpingan ku malaikat Jibril. Wa udiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi syaidil alamin wa khairil bariyah. Sallallahu alaihi satelain Allah atuh. Saya eta mah lieu pabalik ngabedakeun perjanji jeung Quran. Sallallahu
balikan deui. Wa utiyat ummu fil manami faqila la innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wa utiyat jeung didatangan saha ummu indungna Kangjeng Nabi fil manami dina impenan. Jadi ibuna Kangjeng Nabi keur kulem tuluy ngimpen dina impenan didatangan ku saha ku malaikat Jibril alaihis. Cek malaikat Jibril faqala innaki qad hamalti. Siti Aminah bageur geulis anjeun teh keur kakandungan. Catat ku anjeun anu dikandung ku anjeun teh lain PRT, lain PRW, lain pi ustad, lain pi mubalikeun. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Anu dikandung ku anjeun teh bakal jadi pamimpin sakabeh alam wa khairil bariyah jeung bakal jadi pangalus-alusna manusia di saalam marcapada. Catat Siti Aminah, nu dikandung ku anjeun teh luar biasa. Aduh, Gusti pantes atuh keur hamil abdi, keur ngandung ieu urang kalina kandungan da hampang himping raoseun ngandungna ge. Pan teh cara urang ge cenah. Bojo sim kuring ge karek 2 bulan. 3 bulan hayang nu amis anu haseum-haseum. 4 bulan geus mung deukeut jeung salaki bau samping salaki pajarkeun. Eta pamajikan aya nu mung deukeut jeung salaki keureuneuh, pohoeun manehna direuneuhan ku saha. Pan aya kitu eceuk, aya ka Gunung Halu aya. Teu nu nyiram eta teh kasebeleun. Bau cenah bau samping salaki. Eta ku doraka-dorakana orok nu di jero kandungan geus maseakeun pamajikan jeung salaki eceuk. Nah, da ieu mah ceuk Siti Aminah pantas hampang himping kieu. Da anjeun teh keur ngandung teh sayyidil alamin wa khairil bariyah. Anu keur dikandung ku anjeun teh bakal jadi pamimpin di sakabeh alam marcapada, jeung bakal jadi manusia pangalus-alus. Teras kumaha atuh Gusti lamun anu dikandung ku abdi teh jalma nu luar biasa. Dilajengkeun dina berjanji dina ayat terakhir wasammihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqba. Sim kuring cek malaikat Jibril kawiatan ku Allah wasami jeung kudu mere ngaran anjeun hai ka eta budak anu di jero kandungan teh nyaeta Gusti Rasul urang sadayana idza wadatihi dina nalika engke anjeun lahiran. Dina nalika anjeun ngaborojolkeun eta budak kumaha ngaranana saha Muhammadan kana ngaran Muhammad. Budakna can lahir geus diwasiatan omat lamun lahir tong diaranan Asep. Omat lamun lahir tong diaranan Ujang. Omat lamun lahir tong diaranan Adung. Omat lamun lahir tong diaranan Dudi. Tapi ieu budak anu lahir ke tina kandungan anjeun kudu diaranan Muhammad. Naon Gusti Rasul mana atuh make jeung kudu diaranan Muhammad li annahu satuhmadu uqbah sabab eta orok teh bakal jadi manusia dipuji ku jalma sakabehna. Subhanallah. Borosot lahir eta orok dicandak ku akina Abdul Muthalib. Payuneun Ka'bah diangkatkeun ka luhur, dicorowokeun bahwa ieu orok diaranan Muhammad. Dina tahun 570 Masehi. Kapungkur teu aya jalma anu boga ngaran Muhammad. Sabab dijaga jeung diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Kiwari ayeuna di tahun 2020 hiji ngaran pangloba-lobana sa alam dunia adalah ngaran Muhammad. Hasil penelitian membuktikan hari ini nama yang terbanyak adalah nama Muhammad. Dulu tidak ada satu orang pun yang bernama Muhammad. Hari ini ketika nama itu sudah dipakai, diresmikan, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini nama yang terbanyak adalah nama Alhamdulillah. Sok ya buktoskeun ku eceuk di kelas. Budak di absen Aas hadiroh Bapak. Asep hadir Bapak. Tina B Budi hadir Bapak. Tina D Dudi hadir Bapak. Tina K Komar hadir. Saurang we kabeh. Begitu ngaran Muhammad di absen. Muhammad Firman Hardiansah hadir Pak. Muhammad Zainul Arif hadir Pak. Muhammad Fikri hadir Pak. Tina sakelas wae ngaran Muhammad kadang leuwih ti 5 ceuk. Sakelas teh. Komo lamun salembur, komo lamun sanagara. Ngaran Asep loba tapi di Sunda. Moal aya ngaran Asep di Jawa. Betul?
ngaran naon wae pasti antar daerah, tapi ngaran Muhammad lintas daerah lintas negara diberkahkan ku Allah, unggal daerah unggal negara bisa ngangge ngaran Muhammad. Alhamdulillah. Ulah supaya mere ngaran ka budak teh bawa ngaran Muhammad, sim kuring sadar ngaran Muhammad ku kolot dibere ngaran Komarudin, tapi begitu budak lahir gancang ku sim kuring dibere aran Muhammad. Budak nu kahiji lalaki gancang diberi aran Muhammad. Naon sababna? Sadar salat teu pati getol, puasa teu pati mineng, sholawat teu pati loba, sedekah mineng lebar. Hayang asup ka surga ngimpi, hayang diaku jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad ngimpi. Ibadah sakitu goreng patut miminangna komo ibu-ibu mah cicing dina teras batur ngomongkeun batur nyece. Tah ari boga mah urang ngaran Muhammad dina anak teh sugan jadi jaminan urang diaku jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ari ece di dia umat saha? Jawab cintari, umat saha? Ece umat saha? Bapak umat saha urang teh? Umat Kangjeng Nabi. Cek saha? Cek urang. Ai cek Kangjeng Nabi Muhammad. Teuing eta jadi masalah. Da ari ngaku mah sebatas ngaku kabeh ge jalma bisa ngaku. Da abdi ge bisa ngaku mah abdi ge cek punten pisan ieu teh cek pengakuan abdi teh pepotongan Vanessa Angel almarhum. Kan bisa abdi ge ngaku mah. Nyajang bener. Ari ngaku mah bisa, tapi kan persoalan lain soal ngaku, nu jadi persoalan diakui atau teh. Kabeh jalma menang ngaku jadi umat Kangjeng Nabi, tapi di akhirat saha anu bakal diaku jadi umat Kangjeng Nabi. Tah mata gancang boga budak lalaki teh sim kuring ge gancang diaranan Muhammad. Naon sababna? Rek bebeja ka Gusti Rasul. Gusti Rasul tah bukti abdi tina umat salira ya murang kalih nomor kahiji ku abdi diaranan Muhammad. Kitu. Kadituna Muhammad da'i subhanadir diaranan da'i cek indungna pedah kieu papah kan cenah papah mah mubalik, papah mah pendai, mesti cenah budak teh urang ngaranan cep da'i kan papah mah katalahna di panggung cep uko cocok gitu. Bapak anak cep uko mubalik pendai, budakna cep da'i cocok gitu. Tapi ece mah tong nurutan da belum tentu ece sesuai. Cek boga pikiran kieu, oh berarti mere ngaran budak teh kudu sesuai jeung profesi bapana. Nu mau upami cocok jeung tiasa mangga. Ai ece kan salaki ece tukang ka sawah. Piraku budak diaranan ujang gasrok. Saha nami urang kali ujang gasrok. Nah pan bapana ka sawah cek. Pancek si ustad lagi kudu sesuai jeung pagawean bapana. Abdi mah kebenaran pas bapana pendai budakna cep dai. Pedah ece tukang warung buka budak awewe derwe diaranan Siti Parame. Setelah mun aya budak ngaran Siti Parame kasih Siti ya. Siti Parame sanes bageus. Aduh rungka di Siti. Lamun budak aranan Siti Parame kumaha tuh ece ngaran Siti loba teuing di gerowan Siti, di gerowan para teugenaheun, di gerowan mek we si ece mah. Urang ngarem ece mek. Piraku gitu. Abdi ge kabeneran. Abdi mah boga budak nu kadua teu lieur mere ngaran. Lanceukna dai, balikeun we nu kadua awewe adina. Ida ti mana? Piraku anak ajengan Ida asa teh atuh. Anak RT Ida mah. Idanya nyawanan. Lanceukna dai, adina dia. Oh, Ida si Oco mah sok tahu. Balikeun tina dai jadi Ida jauh asa teh. Lanceukna dai cep dai adina neng dia cek indungna meh teu lieur ngapalkeun ngaran budak urang bulak-balik we nu kahiji dai nu kadua dia. Pek turutan ari bisa ari teu bisa tong maksakeun. Pan ece mah budak kahiji awewe. Tia ngaranna. Piraku budak kadua lalaki ngaranna Tai. Nah ece jadi Tai apa cek si ustad cenah ngaran kudu dibulak-balik. Ke abdi dibulak-balik sote pantes kahiji cep dai kadua neng dia dibalikeun we. Ayo ece mah pan kahiji neng dia kadua piraku ujang Tai. Ai di Gunung Halu pan geus jadi masalah dicela. Lamun aya ngaran Iwan pasti jadi Iwo. Benar? Di Gunung Halu matak lamun aya ngaran Tai pasti disebutna si Waduk. Bener ece. Anu karunya pas di absen ngenali karek divaksin ke. Pan alus. Komarudin, hadir Pak, masuk screening, tanya jawab bola, garupa nyawat naon kumaha segala rupa. Siti, rungkan Siti hadir.
nu terakhir tina huruf U ujang waduk tuh ngacung moal ujang waduk aing era cek manehna ujang waduk cek manehna aing era cenah hayang divaksin tapi era ngacung ujang waduk Cetera jadi kiai ge ngewal urang sami-sami kupingkeun tausiah ti pangersana Mama Waduk tuh. Bila aku aya Mama Waduk satea tuh. Matak mere. Heueuh gitu. Mere ngaran teh kira-kira entong asal da abi ge teu pedah kieu nya pedah bapana Komar, indungna Imas. Pan pamajikan mah pun bojo mah Imas Siti Sarah, abi Komarudin. Henteu kieu bapak Komar, indung Imas, budak nu hiji aranan Marimas. Satea nu kadua nu Trisari. Maka tilu Coca-Cola piraku cetek keluarga minuman atuh entong ulah nepi ka ngaran kolot hayang maksakeun dibawa ka ngaran budak usum gitu ulah karunya bapana Andi indungna Emi dar boga budak aranan Aceh saha Andi cinta Emi wah bucin ho mah nyaho bucin moal mama bergenerasi ieu nyaho bucin mah ulah nepi ka kitu hasil tina muludan ieu lamun urang boga budak lalaki gancang kudu boga paniatan hayang di aku jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad eta Nabi Muhammad erek dicanda ka keluarga urang sadayana da abdi mah ustad geus kolot moal mungkin boga budak tapi kan masih mungkin boga incuk Pak masih mungkin boga gancang susul budak urang anu keur reuneuh teh keur naon cek keur reuneuh usaha direuneuhan eta Biar aku segede mana yang ngareunahan sih. Anu tadi merenya. Cok, gancang datang ke budak urang. Eta geus datang ke budak urang harewoskeun. Nyai bager hasil tina muludan geuning emat teh salat teu pati mineng, puasa teu pati sering. Sedekah mineng lebar, tapi hayang di aku jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad wayahna nyai lamun incuk mangke lalaki wayahna ku anjeun bere ngaran Muhammad kanya ahti emak ieu mah tinu jadi ninina aranan Muhammad kaditu nama kumaha maneh penting mah mimitina Muhammad ieu jang biaya persalinanana ti emak nu penting titip bager ngaran Muhammad upami istri masa namian eta we rungkan siti cekap gitu aja hasil muludan teh boga ngaran Muhammad da sabab istimewa memang sakali di timimiti zaman Kangjeng Nabi Adam dugi ka zaman Kangjeng Nabi Isa teu aya jalma nu ngaran Muhammad dan eta ngaran dijaga jeung diraksa ku Allah Subhanahu begitu lahir Kangjeng Nabi nami eta diresmikeun subhanallah ceuk ngaran teh ayeuna pangseueur-seueurna ngaran Muhammad tah urang kudu kabita boga budak lalaki hoyong diaranan Muhammad alhamdulillah ya habibal qalbi ya khairal baraya ya lijita bil haqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habiballah Allah ya Habiballah Habibal qalbi yalijita bil haqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah aya kopi didinya teu ceuk hayu urang ngopi aya kopinan teu nih sorangan tuh ceuk urangnya menang hese menang ngawe akang ngaam gitu hayu urang ngopi sareng Pak Kiai bareng tuh ceuk hayu urang bareng hayu urang sareng Pak Kiai di majelis urang ngahiji
kopina buru inum ke buru inum ke nginum lah di titah ieu tuh cek ngaleut cek sadayana doakeun api sing salamet pada nginum cai kopi hideung mudah-mudahan we dari dia rumah beureun kirang susunya cai nya kopi hideung we ka ustad ge padahal dina mobil gel seueur kopi kapal api teh abdi teh. Jadi kopi kapal api teh raos. Kopi nanti tiasa dieut. Kapal nanti tiasa dijual. Api nanti tiasa ngaduruk para pelakon. Ngaleut teh. Ngan abi bingung. Abi bingung di panggung diberek roti jeung bolu. Pira aku dakwa bari nyekel roti cek. Ieu teh tawar gatra. Oh meureun mere nganti ayeuna ngan teu katuang berarti geus dibikeun tong dituang ku panitia bisi pabalik letak. Ah nya kana karduskeun we. Daripada pabalik letak panitia karunya. Aya kopi bageun mana teu? Oh, jadi mau balik heula saya teh menang hese ieu ge. Teraskeun. Intajid ya Toha binuril hidayah ya Rasulullah ya Rasulullah jita bidinillah jikulal baraya ya Habiballah ya Habiballah Rasulullah ya dalilan nur ya Habiballah cek urang lamun tos ngopi setiatu pangker ngabahas kopi urang lamun tos dicocol make ngopi na bari ngaji atuh sateh ngomong urang lamun tos ngopi dicocol make tarasi sia gila mati ngeureut aja nya memang eueuh bakat nyanyi sia eta tadi ge salahnya terus hiji keagungan Nabi urang sarerea teh nya memang terletak di nanami lamun erek mimiti ngaguar Nabi urang mulai tina namina geus luar biasa ngan abdi rek naros ka panitia ajengan ieu teh geus sajam tuluykeun ata napi cekap ajengan tos sajam cekap tatat geus sia jeung wawuh tatat tuluykeun sanggup keneh ya teh cerek eureun engke jeung ayeuna ge amplopna geus dirapat sing sumpah jadi abdi mah angar we sakit ya cek jadi tuluy engke jeung ayeuna teh angar we amplopna geus dirapat ngan rek paliki da hujan rek naon nya ceuk urang tuluykeun we nu kadua keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun rek diteangan di siaran nu kadua ajaran anu mulia nyaeta ajaran anu mulia Kangjeng Nabi teh salah sawiosna parantos ngamuliakeun kaum istri ku ece baca dina buku sejarah cobi tinggal di tahun 570 Masehi ku orang Yunani nu ngaran-ngaran awewe teh dianggap barang dagangan ditalian dibeungkeut dicanda ka pasar dijual da sabab orang Yunani beranggapan awewe ngan saukur barang dagangan naudzubillah kasa ece ditalian dibeungkeut canda ka pasar jiga ku patahu digantungkeun mangga nu montok 100.000 ieu cekap ieu rada kirang montok seueur kokoloteun dina wajahna 75 anu ieu beteungna sing kayo urut lahiran 50 inu ieu mah asam uratnya sing kayo 25
Astag, lamun awewe nepi ka dijual riweuh. Ku orang Romawi di tahun 570 Masehi, saat orang Yunani beranggap bahwa perempuan adalah barang dagangan, orang Romawi gaduh anggapan bahwa awewe teh ngan saukur boneka seks saja. Naudzu. Jadi ke orang Romawi awewe ngan saukur dianggap boneka seks, dipakai hungkul awe pertanggungjawaban piceun, dipakai hungkul awe pertanggungjawaban piceun. Hina cek awewe dina tahun 570 Masehi ku orang Yunani diperjualbelikan, ku orang Romawi subhanallah cek dianggap boneka seks. Ustad tong cek batur cobi dicanda ke Arab awewe kumaha cek di Arab mah langkung hina. Orang pada uninga zaman baheula disebutna zaman jahiliyah. Ku orang Arab awewe lain wungkul dianggap barang dagangan, lain wungkul dianggap ayeuna boneka seks. Ku orang Arab awewe dina tahun 570 Masehi bageur awewe dianggapna jelmaan iblis. Nauzu mata katelahna disebut zaman jahiliyah. Lamun aya keluarga anu ngalahirkeun budak awewe gancang dijauhan deui ku tatanggana. Cenah budak lagi iblis jauhan ku sararea, sehingga hiji keluarga lamun boga budak awewe ngarasa era. Pada akhirnya kumaha dibawa ke tengah-tengah gurun pasir, gancang kumanehna dikuburkeun hirup-hirup dipaehan ecek bari ditimbun ku pasir. Naudzu. Cek urang dipikir ku orang Arab masukan dimuliakeun, justru ku orang Arab baheula ecek malah nepi ka dibunuh, dianggap jelmaan iblis. Tapi kemudian 50 tahun berselang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, dinobatkan menjadi rasul, kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku hormati andai kata aku ingin jadi orang yang mulia di sisi Allah? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku muliakan andai aku ingin masuk ke dalam surganya Allah? Dengan tegas dan spontan Rasulullah menjawab, jika kau ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, jika kau ingin menjadi orang yang terbaik di dunia ini, orang pertama yang harus engkau muliakan adalah perempuan, ummuka, ibu. Orang lain menghina perempuan, orang lain menginjak-injak martabat perempuan. Rasulullah dengan tegas dan berani, orang yang harus dimuliakan adalah perempuan. Siap Gusti Rasul, cek eta sahabat, ku abdi pun biang rek dimuliakeun. Sahadeui nu kudu dimuliakeun, sabada abdi ngamuliakeun pun biang. Ummuka, indung anjeun bageut. 2 kali Gusti Rasul ku abdi kudu dimuliakeun, sanes 2 kali. Catet bageur, ummuka 3 kali anjeun kudu ngamuliakeun indung anjeun. Summa abaka kakarawe anjeun ngamuliakeun anu jadi bapa. Mun cek barudak santri mah kieu cek, mafhum mukhalafah. Tina eta keterangan berarti ngandung makna tong waka anjeun ngamuliakeun anu jadi bapa, lamun anjeun can bisa ngamuliakeun anu jadi indung. Sakali deui cek simkuring cek jalma bodoh, kira-kira mafhum mukhalafahna tong waka wani-wani ngamuliakeun anu jadi bapa, lamun can bisa ngamuliakeun anu jadi indung. Ku batur awewe dihina ku Rasulullah diangkat. Alhamdulillah. Coba cek sakumaha barudak misalna bangor, sakumaha barudak misalna gede kawani, tapi dah ku indung mah pan sieun taluk ku indung nama lain sieun gelutna kudu jadi indung dah KBG jigana budak ngorak keur meujeunna atuh ceuk wani ngalawan indung sorangan ngan inget kana keterangan sieun jadi jalma anu dur dugi ka ceuk Gusti Rasul ceuk urang kabeh milarian surga. Di surga segala aya pinuh ku kanikmatan, dicandak surga ku Gusti Rasul, disimpen handapeun dampal sampean ece. Naon muliana dampal sampean urang? Jempolna kekeungeun, cingirna petot, tumitna rorombeheun. Eta surga nu mulia disimpen handapeun sampean ibu. Nugi ka al jannatu tahta aqdamil ummah, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Surga nu mulia disimpan di tempat awewe anu panghina-hinana. Allahu Akbar. Nuhun gitu ka Gusti Rasul cek. Naon cenah cek? Nuhun. Nuhun ka Gusti Rasul. Lamun ece urang sadayana khusus kaum awewe cek teu dimuliakeun ku Gusti Rasul. Nauzubillah. Meureun buat teuing urang ayeuna teh keur katalangsara.
buat teuing meureun urang ayeuna keur di mana wasilah hikmah dimuliakeun ku Gusti Rasul urang ayeuna di ajen-ajen dugi ka saur Gusti Rasul al mar'atu imadul bilad awewe teh tiangna nagara lamun hancur awewena di hiji nagara hancur ngandung harti lamun hancur awewena di hiji keluarga hancur pasti keluargana dimuliakeun cek awewe teh dijaga dipusti-pusti ku Gusti Rasul. Orang barat neliti nah cenah Gusti Rasul eta nguaran Muhammad make jeung ngomong 3 kali ummuka summa abaka ditaliti rek diteangan kasalahan anu ngaran Muhammad sugan salah makin diteliti makin terbukti kebenarannya naon sababna sabab ternyata awewe mah makhluk nu hebat bisa ngalakukeun naon wae nu dilakukeun ku lalaki tapi lalaki moal bisa ngalakukeun 3 perkara anu dilakukeun ku awewe sok eueuh buktoskeun lalaki aya nu sok damel ka sawah eueuh aya damel ka sawah bapak-bapak ari ibu-ibu sok aya nu damel ka sawah aya bapak-bapak aya nu sok ngojek aya na di era modern kieu aya awewe nu janten supir ojek seueur ceu angkat ka kota ka ditu cobi aya na bapak-bapak sok damel ka kantor aya kira-kira ibu-ibu nu damel di kantor seueur bapak-bapak ayeuna osok popolotot ka ece-ece osok popolotot ka bapak-bapak sagala bisa ece laras gitu sakabeh naon anu dilakukeun ku lalaki awewe bisa tapi belum tentu naon anu dilakukeun ku awewe aya 3 perkara anu moal bisa nomor kahiji ece buktikeun mata Kangjeng Nabi nyebatkeun ummuka 3 kali nomor kahiji reuneuh nu tadi teh hamil nu tadi teh ibu-ibu sepakat awewe bisa reuneuh kirang langkung kabeh lah aya bapak-bapak nu bisa reuneuh geuningan budayut beteungna coba ku ece nu budayut teh USG pan urang mah di USG teh ece jerona teh oroh coba bapak-bapak USG jerona mungkin kupat tahu boleh sama-sama budayut tapi beda indung mah bisa reuneuh bapak-bapak mah teu bisa reuneuh beres ece reuneuh borosot ngalahirkeun aya bapak-bapak nu bisa ngajuru kuateun moal bapak-bapak dibere ngajuru boro-boro cek anu ngaran ngajuru ngaluarkeun saon atau ngaluarkeun sakilo 2 kilo nepi ka 3 kilo pun anak cek nu kahiji 3,4 on 3 kilo 4 on kaluar mata jebeo badak 3 kilo 14 jahitan tuh cek subhanallah lamokot getih bapak-bapak kuatin kira-kira lamun etana ngaluarkeun sakitu bapak-bapak mah tong punten pisan lain jorok punten tong boro-boro di titah ngalahiran karek dibere pageuh ngising ge jejeritan cek bapak kantos pageuh ngising pan bapak geus beres ngising teh tuluy ngisang tuluy melak cangkeng kanu jadi pamajikan nyarekan cek sia gara-gara tara nyayur aing nepi ka pageuh modal eta karek sakali pageuh ngising salah pamajikan telat nyayur nyarekan ke pamajikan laras gitu ibu-ibu lahiran beres lahiran aya nyarekan bapak-bapak melak cangkeng gara-gara sia culak colok ka aing aya nu kitu teu aya narimakeun we laras gitu 2 awewe bisa reuneuh bisa ngalahirkeun bapak-bapak mah moal bisa nu katilu borosot budak lahir diantep atau tuluy dikumahakeun disusuan bapak-bapak bisa nyusuan budak kalau kang ngilu nyusu kan ngaririweuh nah maneh juga nu apal baru budak leutik aya bapak-bapak nu bisa nyusuan budak ranta nah kunaon bapak-bapak betara nyusuan atau boga susu maneh